nanya ulah dijawab di jalan loba nu nanya ge cuek we abi teh lumpat bodo amat dah sieun sieun ngarupakeun inung beurang gitu kayak orok tadi alhamdulillah macan pernah gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Hilman Nawawi. Insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini saya akan mendatangi seorang ibu ataupun emak-emak ya. Beliau adalah namanya Maita dan ada informasi bahwa beliau itu paraji ya, bahasanya paraji. Kalau istilah bahasa Sunda adalah inung berang ya. Oke, yuk kita jalan menuju rumahnya Maita. Kena dikerjain lagi ya Pak ya? Kenapa? Kena dikerjain lagi. Tidak apa-apa. Dan itulah perjalanannya. Dari saya ke jalan yang itu, Masya Allah ya. Ini di desa Ciambar apa ya? Nggak tahu, nanti tanya aja sama ibu. Kecamatan Ciambar mungkin ini. Alhamdulillah jalannya sudah apa? Di hotmik loh, di hotmik. Tapi ke rumah si emaknya seperti ini. Mudah-mudahan selanjutnya. Sampai ke rumahnya Maita. Itu adalah rumahnya. Ternyata banyak orang yang sedang makan, Pak. Lalu udah saya belum makan. Mau ikut nggak Pak? Enggak. Nggak ya? Kalau istilah bahasa Sukabumi mah bahasanya botram ya. Bukan buat ramen itu mah, lagi ngarujak. Oh, rujak. Iya. Kalau Rujak lah. orang saya malu datangnya. Banyak orang, Pak. Ya, doain saya biar bisa bertemu dengan beliau Maita. Dan inilah posisi rumah di depannya seperti ini. Masya Allah, ternyata masih ada ya di wilayah kita rumah panggung ya. Dan masuk ke sampingnya, ini sampingnya saudara-saudara. Mudah-mudahan nanti kalau ada rezekinya. Dan ini jemurannya Pak, Masya Allah seperti ini ya, kayak di mana gitu ya. Kenapa? Karena jarang genteng-gentengnya sudah mulai berjatuhan ya. Dan ini yang ngumpul di sini anak-anak dan cucu-cucunya ya. Ini posisi di samping bilik ya, bolong ya, udah pada bolong gini. Mudah-mudahan lah emaknya sehat dan ada rizkinya, amin ya Allah ya rabbal alamin. Dan inilah tempat masaknya Maita ya. Tapi kita belum ngobrol, belum tanya-tanya. Kenapa? Karena kita belum bawa apa-apa. Nanti selanjutnya insya Allah ada spesial dari channel HC37. Ini tempat masaknya. Jadi ingat dulu ya, ini tempat masaknya dan ini dapurnya. Mungkin ini tempat makan juga ya, mungkin ya. Mungkin Pak. Coba lihat, ada nasi. Ini nasi. Itu kayaknya tarasi ya? Ini oh iya, bau. Ada Ladar. nasinya. Oke, kita udah izin lihat dapurnya seperti ini. Dan ini kayu bakarnya. Tahu siapa yang selalu ngambil kayu bakarnya? Tahu anaknya, tahu cucunya, tahu buyutnya. Tapi kayaknya sih anak-anaknya boro-boro. Oke. Kayak naginya, Nah, kayak apa mah? Kayak kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mak, jenengan sama Kita Maita asli lahir di dia. asli lah hidup. Lahir tahun Aku lupa
Kok aya tahun mada Oh, hilap merenang Iswa baraha 70. 70 tahun. Dikantunkeun ku bapak Atas genep ayeuna. terus genep tahun. 10 tahun. Gaduh murang kali sabari deui. Baru asalna mah 10 aya nu aya aya genep. Pamaget 3 istri 3 nu dia ngariung. Bae pamaget mah teu aya di ditu daramal. Halo teu lama. Adi Mas adi dinten di dieu we Nanti dia we mama tiasa we. Bang. sareng saha? Alhamdulillah sareng itu dia itu para anak. Duaan we. Tadi teh abi lebet ke dapur emak. Eta tempat masak emak. Nya eta Oh, kusuluhnya. nya kusulu ada mah maksud kusulu. Kan raos kusulu nih. Oh, raos kusuluh. Nya ari ku eta mah sok aya kitu tes kieu mah nya sok Paurnya. nya Oh. sok kusulu. Sok saha nu ngalasuluh mah? Mah we sakalian kita masuk kutuyapan. Ari anak-anak incu-incu. Incu mah teh ayat tarogi kan. Oh, tarugu. Tarogi ukuran nu di dieu mah istrinya teh eta hiji mah itu hiji mah istrinya. Oh. Tarogi pan putra nu di itu di caringin anu di itu tuh di pasir hantak gitu. Ayo lembur naon, Mbak? Ieu lemah buleun. Lembah Buleud, desa Desa mah Ciamah. Desa Ciambar, kecamatan Kecamatan eta mah Nagrang. Ieu mah oh Ciambar kene. Ciambar kene. Kabupaten mah saminya Nya sami Sukabumi. Kabupaten Sukabumi. Sehat keneh namanya. Biasa we kene sama sak itu urus aja sakieu. Ari kamari mak. Kamari maksudnya nuju sehat keneh pada mulan mana? Sok nampan kitu ngalahirkeun kan ngalahirkeun. Mana enak mah tos teu aki. Nampan teh kumaha? Nya sok ngalahirkeun kitu nampanan eta. Oh, paraji. Iya. Oh, Itu ngah di ditu di konet ponet deun. eta pasir angin. Sanes di dieu Sana suka secana ke pasir angin kan. panggilan. Nya dipanggil pan di dieu mah ning sok kitu ning ai bidan mah. Lamun teh sok digeleneng ayo mah tara sok ngawaro da. Ngawarowe. Ngawaro we pan sok cilaka kitu mah pan. Oh, muntu. Ayeuna prete ieu pan kieu kita. Kunaon tah? Luka tuh ini kayak jadi kieu jadi ngadeg. Ngadeg-deg. Ya, jadi enak teh biasa gitu. Tapi upami anak atanapi incu nu ngalahirkeun mah tiasa Nya meureun. tiasa kitu mah anu kieu mah cakep. Karena ini Anu tebih mah anu tara anu mah. kapungkur waktu emak nuju janten paraji ya menurutnya inung berang masuk di ari di pasihan sodakona nah manu nargetkeun apa kumaha sa ikhlasna Sidakoh di mana? tinu ngalahirkeunna kapungkur ieu mah kapungkur Nya sidakoh kitu we ikhlas na mah tara taeunkeun asa sakumaha di pasihanana. oh sakumaha di Nya pasana sakumaha we mah tara ka seueur sawet. Sakitu sia ge ditarimakeun. rezeki urang sakitu pangintennya Rezeki sakitu tak we tara ku cara batur kitu. Ditantak tara mah Otara tara asa ikhlasna we. tahu upami kitu pan Karena Allah kena gitu, Allahnya nya karena upami kitu pan sok aya mitos ning mah cenah nya nya lamun jalma rek nyang inung beurang cenah mah sok aya anu-anu laras teh mah tara ayeuna subuh majar teh kieu cenah mah lamun yang inung beurang teh kudu lamun anu nanya ge cenah ulah dijawab oh ulah ngabejakeun bahwa urang teh rek nyang inung beurang soalnya cenah sok aya penampakan henteu tara mah nya tara alhamdulillah selama mang janten inung beurang meureun ya ataupun paraji aya teu kejadian anu aneh gitu mah tara mah oh alhamdulillah tara batu mah nya sok kitu ning nya tara alhamdulillah batu mah sok aya nu nya nya neang emak paraji padahal cenah nu nemongan teh lain nya cenah sok kitu oh akhirnya kan balina dibawa kan gitu tara mah alhamdulillah itu sebenarnya mitos ya sing ditebihkeun kitu mah naudzubillah nya mah nya. alhamdulillah midal Tapi seueur mah kitu nya cenah sok kitu mah abi kantos kapungkur kiwara teang inung beurang tapi amun anu nanya ulah dijawab di jalan loba nu nanya ge cuek we abi teh lumpat bodo amat dah sieun sieun ngarupakeun inung beurang gitu kayak worok alhamdulillah macan pernah kitu mah gitu nya mah. matnya lagi mah bismillahirrahmanirrahim karena Allah Tah bismillahirrahmanirrahim niat karena Allah niat karena Allah itu we mah ada asa paham berarti emak paraji ya berarti lamun emak ngajuru marajan sorangan beres meron tuku batu tetepnya najan urang tukang ngaji najan urang tukang cukur rek dicukur mah di cukuran batu batu berarti yakin urang teh butuh
kabatur alhamdulillah mah sehat mudah-mudahan we amal ibadah manu tos kalangkung sing amal ibadah nu ditampi ku Allah apunten manya abdi hari riweuh di mana ieu teh kerah abdi ti Cicurug mah ti Gedung Putih di Gedung Putih HC37 YouTube na teh kitu mah ngambil makin tos ieu yang nonton YouTube mah aya di YouTube HC37 Makanya orang kesembar burung. ya Buannya. si ibu yuk kos nu buruk cek si ibu nah komo cek uih ya alhamdulillah bisa silaturahmi sareng emak murang kali teh 10 Genep anu ayam. nu aya genep Lima atau Incuk tinggal 5 ini mah. 35 ini mah pan mah pupus kemari mah tah hiji. manyara rentaknya murang kali teh nya Gusti teu meunang kitu ieu pala takul lahuma uf kade kanu jadi indung jeung bapak teu meunang ngucapkeun komo genep 5 atuh ayeuna mah komo kitu mah teu meunang Kan geus biasa mun ngomongna kieu jadi hese. nyata rata-rata urang ka indung dek kitu lainna mere karah mere incu tentang urusan bapak ka mana inungna gawe di garment atau di pabrik-pabrik nu lain inung teh dititipan incu hungkul. Terus, Alhamdulillah Mak? tapi nak alhamdulillah teh di paparinan ko ince di pasian ngurus. Oh, alhamdulillah mak mah. Alhamdulillah teh. Oh, inung uing mah dititipan incu uing. Ya jeung manehna, nya manehna nu kitu mah nya. Oh, Bisa kabatur. ai incu bari mak. Sore itu. Ka etang teh seueur teh. Ka etang bisa tuh mi. Oh, etang. A7. Urang Opat jeung 7 11 jeung 4 15 ieu genep. 15 jeung genep 2 hiji. 2 hiji mun teh lilih 3. 24. Marna 7. Lobanya. Masyaallah 3 hiji. Marna 7. Oh, geus abais mah tadi pangeulan. Marna 7 jadi 3 hiji jeung 7 8. Incu tuh 8. Jalan 8. Oh, ai buyut. Tah, lumpat kana buyut. Buyut jadi Buyut, teh tapi buyut sabar mah ini. Rijuan 4, Itu apa? eta lelah 2, Sitoh 2, tilu, nyen hiji meunang. Sakitu Itu mah sabar hiji ama sararea genep pananang seboga. Oh, sararea geus boga. Ibu murang kali ka sabaraha hiji? Kabaraha ieu mah da bung eta nang teh kembar padi mah. Oh, Jadi kembar. nata Kembar. bontot ngan kembar meureunnan. Nu hiji di mana? Pamegat di ditu di Oh, Cicurug. ai kembar mah berarti ti alit kembar. Tunya. Oh, Diburusut atuh. di burusut Kira punya kembar. sekolah kembar aneh. Kembar. Salalah tapi balener. Kembar ti leuleutik kembar ieu mah namina sabu. Sumarni. Itu Sumarna nya. Ya. Bener. Sumarna dan Sumarni alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah respon baik dari keluarga Ibu Ita ya. Ternyata setelah ini kita akan dikasih makan liwet. Alhamdulillah. Suatu Sugan. lain sugan. Merenan. Temuan heula sekali. Iya, lain sugan Pak karena memang daun sampe, daun singkong nangis ngala. Oh gitu. Ya, Pasti berenya. Pasti pasti merenya yakin lah. yakin. Oke Pak, mungkin Sama untuk terasi wawancara hari ini segitu dulu ya Pak. Oke. Cuman ada apa Pak? Ada apa? Oh, ada Iya. sesuatu ya? Ada sesuatu. kasih uang. Bukan. Tidak seberapa, cuma ini mah kenang-kenangan ya. Kenang-kenangan saja. Isinya mah nggak usah dikeluarin lah, Ya, Jangan dimakan. jangan dimakan. ini buat saya ini. Nanti buat itu, buat ayam. Ma, ya aya sodako di tim HC37 khususnya Pak Soleh ya. Di sodako tong ditinggali bentuk ageng jeung alitna da emang salit nih ya. Ya mudah-mudahan we sing barokah. Amin. Ya doakeun abdi sadaya sing disehatkeun ku Allah. Salamnya. Mun Milih tuluy channel HC37 ieu mudah-mudahan sing majeng mah ya. Ieu kange tuang atau lebih kange ngemil mangga. Ieu aya kange duka kange meser tarasi, duka kange meser Beting uya. meser kapal. Wah, kapal mah ieu ditampi. Atur nuhun. Nuhun alhamdulillah. Mangga sapa tah nuhun Bapak gitu. Nuhun ya Bapak ya. Mohon, sami-sami. Moga-moga sing panjang yuswa. Amin. Ya. Yaudah, sekian dulu dari kami. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.